Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat wilujeng tepang Dewi sareng simkuring, Mang Augustin masih dina dongeng carios, Kabungbulengan, karya Bastaman HD. Beralah urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon. Kabungbulengan, bagian ke-28 karya Bastaman HD. Penerbit sareng tahun terbit, Pustaka Jaya, Bandung, 2013. Jeung duka kunaon basa munjungan nyium pananganana, anjeunna ngarangkul bari ngusapan tonggong sasauran meeh ngaharewos, sing tabah, Aden, ulah kendat ngadunga ka amantena. Bari rada teu ngarti maksadna, kuring ngawalon. Insya Allah mama, neda piduana pisan. Anjeunna ukur ngawalerku imut. Datang ka imah teh jam 10:30. Kasampak tincu sakulawarga geus nyampak. Si Eci katembong keur mamangku orok bari galecok ngajak ngobrol ka orokku, basa orok. Resepeun pisan ka cirina teh. Lain teu hayang ngere adi ka amanehna, tapi da kitu buktina. Teu lila jol jurungan lurah harja mawa kikiriman loba pisan. Sok bingung ari nyaba ka lembur teh nyaeta loba teuing kikiriman bawaun. Ari teu dibawa bisi matak tugenah ka anu ngirimna. Ku sabab moal pimua teun, sabagian ditinggal keun bawaun tinjeu. Aya dewi nu teu tulus dibawa teh nyaeta cangkokan sawo hejo, nam-nam, malaka jeung jambu ermawar. Protes si Cileler sanggeusku apa dicombo kieu. Urang pelak di kebon tukang eta maah, keunku engki diurusna. Longokan baiku cika dieu bari sakalian ningal si kapas jeung si kalong. Bojo ngareret imut ka kuring bari ngiceupan. Apah neras keun sasoranana, khusus tangkal nu eci urang berengaran sawo eci, jambu eci, malaka eci jeung, nam-nam. Eci, saurna bari gumujeng. Ger sarerea sarur iwal nu boga tangkal teu milu seuri malah rungah ringeuh heranaun kunaon batur sareuri. Nu rencana rek balik bada lohor teh jadina maah bada asar, lantaran sono kaatin jauh sakulawarga jeung ngarecah heula pais lauk emas sagelempeng gede kintunan ibu lurah. Saur ibu palai katuang, ceuk nu di jurunganana tadi. Nepi ka imah teh jam 8 peuting sanggeus ngantai macet di Bandung jeung ngetep kaluar ka apa dalarang. Tidinya maah, najan loba mobil-mobil nu sarua ngajugjug Jakarta, masih bisa silih susul. Ramai lancar, atau disebut maku pengawas lalu lintas maah. Yesi maah barang jol ge terus menta anduk bersih ke ambak muur, gejebur-gejebur mandi, sup ka kamarna, teu lila lampu kamarna parum, manehna teu kaluar dewi. Duka salat heula duka henteu budak teh. Tapi da biasana maah tara tinggal. Diketrokan panto kamarna sina dahar heula jawabna, masih kenyang, pah, sorana siga nu geus les-lesan. Kuring gesang geus yesi, brus mandi, cong solat isya ngajamak maghrib,
Bojo maah dibantuan kumbak muur masih ngaguar keneh babawaan jeung nempat keun eusina, sabagian diasup keun kana kulkas, sabagian dewi kana lomari dapur. Atuh bawaun yono balik geus dibikeun bari dikeupeulan ongkos jalan 3 poeen ditambah tips. Capei pisan rarasaan teh, kahayang maah geura duksek tapi ninggal daharun geus ngabarak luhureun meja joro join ya trek dahar satik itung-itung ngahargaan nu ngahajannya ya gikeun. Nining gedi tawaran, tapi teudai keun. Mangga wae ti payun. Mamah mah hoyong mandi heula carepel. Engke nyusul, pokna bari mamawa anduk. Atuh dahar teh tonggo sorangan bari ngadagoan nu rek marengan. Di dagu-dagu nu pajarek nyusul teh lebeng teu tembong-tembong nepi ka areng senadahar. Barang ditiang kasampak geus ngageubra mamake keneh mukena poho disimbut-simbut acan. Basa disimbutan geteu obah-obah ukur kadenge, malah katinggalna beuki nyegrek haneu teuun. Sanggeus ka kamar mandi bebersih jeung ngosok huntu, terus ngaganti baju koko jeung sarungku piyama, goledag gigireunana. Nu disangkarek duksek teh kalah cenghar. Ratu tunduh jeung raja hewai ngadadak kalabur duka kunaon. Tungtungna maah kuring ngaherang gigireun nu keurti bari nginget-nginget Dewi jeung antin disambung 3 poe aya ditenjo sagara nepi ka adatang Dewi ka imah. Dipapai dina pikiran ti mimiti bada jumaahan sanggeus paturai jeung antin. Kuring geus ngantep keun niat pikeun ngareng sekekeun masalah ku jalan leuwih ngaraket keun maneh ka abojo, anak jeung para sepuh sarta ngeusian waktu kurupa kagiatan sangkan, poho, ka anu ngumbara jauh. Rek rerencepan deuwih ngajalan keunana teh, moal betus ka asa saha oge, lantaran kuring sorangan nu sasatna nyieun masalah, atuh kuring sorangan nu kudu tanggung jawab ngungkulan nepi ka atutasna. Raskana khotbah Profesor Syahril Rasyad kawas ngelingan kuring yen kabeh nu aya di antin sarua aya di bojo, malah aya leuwihna bojo maah apan geus mere puputon ati, yes Yasmin Siti Masyito, bruh breh tembong marah maina pameunteu, apa jeung emah kadatangan kuring sakulawarga. Si Eci mah nepi ka dirangkulan ku duanana aran jeunna. Cakah cikih miwarang nyayagikeun kadaharan nu kawasna geus rengse di jiun samemehna. Katembong jeung karasa pisan suasana harita nu kebet ku kanyaah jeung kasono. Eta meurun nu disebut kulawarga sakinah mawadah warahmah teh. Isukna kasaksian ku sorangan patali asih antara aki incu basa si Eci nampa hadiah si kapas jeung si kalong apa.
Kacipta kenehan jeuna gumujeng raos ngadangu, mahiwalna, si eci jeung emah ngehke ngadangu dongengna. Kitu Dewi Basayesi dipaparin kongkorong perak gagantel kembang eros kuncup nying celak batu beure umna, kabeh oge tayalian ebrehan kanyah nini jeung akika incu. Pauting eta kumpul 3 generasi, aki nini, anak minantu jeung incu pinuh kabungah ngariung berjamaah ngarecah pais bibit. Atuh emah katinggal sugema ningali putu, anak Jakarta geus jadi, urang tenjo sagara, dokoh kana pais lau ngalaka, sarerea. Isukna gekitu Deuwih Basa ngariung botram di puncak pasir panenjoan bari nyaksian kaendahan alam ciptaan Gusti Nu Maha Suci bari pinuh ku kabungah. Kabe oge kawas nu ngingetan kuring sangkan leuwih misukur aya di lingkungan kulawarga nu kuat disimpai silaturahmi, silih hargaan sarta kebek kurasanya jeung asih. Kaasup diwowoy ku bojo eta teh. Atuh tadi isuk-isuk basa kuring ceramah di balai desa Tenjo Sagara bener-bener kawas meunang ngatur. Geura bae jejer jeung eusina ngeunaan masalah nu sarua keur disangharupan, pampangna pertanyaan ti Ibu Hajah Tia Sulasmini nu kasusna ampir sarua jeung nu karandapan ku kuring. Kabeh oge muun dilenyepan kawas ngelingan nu ceramahna. Komo basa mama jar kasih ngadunga jeung ngaharewos maah eta maah kawas nu terang-terangan ngelinganana teh. Kitu Dewi panghormat ti Pak Lurah, Ibu PKK jeung ti masyarakat ngahudang kasadaran yen kuring sakulawarga jadi sorotan urang lembur tur dianggap jadi tuladan kalayeutan rumah tangga. Hartina kuring kudu ati-ati dina ngajaga ucap jeung lampah sarta kudu bisa mere contoh kahadean. Sarua eta oge jeung kalungguhan dosen nu dianggap kudu mibanda moralitas luhur jeung integritas pribadi diperedih kudu hade ucap hade lampah picontoeun, sabab salawasna dipencerong ku masyarakat, khususna ku para mahasiswa. Contona kuring sorangan, rek terus terang ngaku da asana lain bageur teuing atau kuring maah, tapi kapaksa kudu bageur sabab muon teu bageur gampang kanyahoanana. Apan mahasiswa jeung nu kungsi jadi mahasiswana oge geus rebuan. Kungsi kalaman basa keur aya di toko buku kareret rada jauh beulah katuhu aya ibu-ibu ngora manis pisan tur cawani. Kabeneran manehna gengareret ka akuring, melong sakeudeung terus nyampur keun. Asa-asa, tapi sahanya? Bareng geus deu keut pokna teh. Selamat sore Pak Handi, saya Retno Sriwardani, mahasiswa psikologi angkatan. Coba muun harita kuring cunihin, pasti bakal meunang wiwirang gede. Ku kituna daek teu daek kuring kudu hade lampah. Kapaksa kudu hade lampah maksud teh. Hiji-hiji ku kuring sakur nu kaalaman ti kemis nepi ka Senen teh dilenyepan jeung dipapai kurasa. Breh manggi hiji kasadaran, kuring keur aya dina jihad akbar.
Nyaeta merangan hawa nafsu sorangan, dina halieu neun-deun hate ka antin. Pamajikan batur. Nah aya patalina jeung proses transferensi atau kontratransferensi? Bisa jadi, tapi asa lain eta intina maah, asa leuwih jero ieu maah. Ari soal miasih antin cau kuring maah masalah rasa lain logika. Rasa asin nu teu bisa disisilihan. Naha make ka antin nu kau gertikah, lain ka atita nu lalagasan atawa ka mahasiswi psikologi nu kawentar loba nu garulis maranis? Miasih hiji pribadi cau kuring maah wajar tur manusiawi, lain kejahatan atawa pelanggaran etis nu beurat, lantaran kejadianana oge estuning spon. Tan, sama sekali teu direncanakeun bohku kuring bohku antin. Nu salah maah lain miasihna, tapi salah larap micintana, lantaran manehna teh apan klien jeung bojo batur. Eta kawasna mata holang masalahna teh nyaeta micinta nu salah sasaran. Bisa baik keur nu sejen maah nu kitu teh teu jadi masalah, malah boa mata kreuus keur anggota klub, piola, penggemar istri orang lain, atawa di urang maah BKBB, bogoh ka bojo batur, tapi keur kuring maah tetep asa diseureudan ku hate nurani. Ayeuna tinggal kuring pribadi nu kudu tanggung jawab nangtukeun sikap jeung nyieun kaputusan nu kudu dipilampah ka harup. Tapi kumaha? Caan kapikir kumaha-kumahana maah, malah geus teu bisa mikir deui lantaran ratu tunduh jeung raja hiwai mimiti ngabaturan, memeh les kaburu keneh ngareret jam nu ngadaplok dina tembok. Meh 1:30 pauting. Heu, waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng teh sadayana 32 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.